Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kajalma Islamna uning ngarundayannana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hasim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murad putra Ka'ab putra Lu'ay putra Golib putra Fihir putra Malik putra Nador putra Kinana putra Khujaimah putra Mudrikat putra Ilyas putra Mudor putra Nijar putra Ma'ad putra Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam. Henteu wajib uningana, sabab taya jalan soheh. Wajib deui uningana, rundayan nuti ibuna, jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrina Wahab putra Abdi Manaf putra Jurat putra Kilab. Tepang deui di eyangna, di Kilab jang ngawarengna, janten ibu jeung bapana masih kene sarundayan.